Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariyata pasal ab'adus sholati ari sunat ab'ad sholat sab'atun eta ayat 7. At-tasyahudul awwalu tegesna tasyahud awal wa qu'uduhu sareng calikna tasyahud awal wa sholatu sareng maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud awal wa sholatu sareng maca sholawat alal ali ka kulawargana fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir wal kunutu sareng kunut wa qiyamuhu sareng ngadeg dina kunut wassolatu sareng maca sholawat wassalamu sareng maca salam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina kunut. Ieu netelakeun pasal tentang sunat ab'ad sholat. Ceuk kamari lamun kakantun tanapi hilap ngalakukeun sunat ab'ad sholat kedah sujud sahwi. Tayeuna disebatan naon wae nu kaasup sunat ab'ad sholat. Nu kalebat sunat ab'ad sholat sadayana ayat 7 ab'adus sholati sab'atun. Sunat ab'ad sholat ayat 7. Anu 7 teh kahiji at-tasyahudul awwalu. Tasahud awal disebut tasahud sabab aya syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anu kadua calik dina tasahud awal. Taeta calik sareng maca tasawud awal sunat ab'ad sholat kaji sareng kadua. Nu katilu wassolatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina tasahud awal. Jadi saberes urang maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad atanapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tamaca sholawat ka Kangjeng Nabi. Eta sunat dina tasahud awal mah. Wassolatu alal ali fit tasyahudil akhir. Sareng anu kasabaraha? Anu kaopat nyaeta maca sholawat ka keluarga Nabi dina tasahud akhir. Jadi maca wa ala ali Muhammad atanapi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta maca eta dina tasahud akhir mah sunat ab'ad sholat eta. Teras deui wal kunutu sareng anu ka nu kalima mah maca kunut. Sok sanaos
dina kunut dina salat subuh dipertentangkeunnya sapalih nama karena masalah kunut aya nu sok kunut anu henteu nya anu teu menganggap kana sunat mah kunut dina salat subuh nya termasuk kana sunat berarti nyata mah teu langkung lah. Nu penting mah dina kitab Syafi'i nama mazhab Imam Syafi'i kunut termasuk kana sunat abad salat. Tak kunut etanya. Kunut dina salat subuh. Geuning cenah sok aya kunut di luar di luar subuh eta mah sunatna kunutna kunut nazilah. Ari kunut nazilah mah Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa muslimin eta mah kunut nazilah. Tadi mah kunut nasol subuh mah saresna jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait sapalina mah wa qina syarra ma qadait teu nganggo birah matiknya wa qiyamuhu anu kagenepna ngadeg dina kunut anu katujuh mah wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi nu katujuh mah maca sholawat sareng maca salam ka Kangjeng Nabi ka keluarga Nabi sareng sahabat Nabi sabada kunut. Sabada kunut teh kan aya maca naon? Maca sholawat kan? Tuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bade nganggo sayyidina bade henteu teu langkung eta mah. Wallahu a'lam bishawab.